Pedaran Budaya, materi kelas 12 semester hiji. Ku Erin Ervani, Sman Hiji Majalaya, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Naon ari pedaran budaya teh? Ari pedaran atawa bahasan teh nyaeta karangan basa lancaran anu eusina ngaguar, medar, ngabahas atawa ngadadarkeun hiji perkara. Atawa bisa disebut prosa eksposisi. Kukituna pedaran teh kudu sistematis, ngawincik sarta mertelakeun kalawan tetela, ngagunakeun basa nu lugas jeung ngagunakeun istilah-istilah nu geus maneh. Tah ayeuna naon atuh ari budaya? Budaya asalna tina basa Sangsakerta anu hartina sagala rupa hasil pikiran, akal jeung pangaweruh manusa. Saperti kasenian anu ngawengku tari tradisional, alat-alat musik jeung sajabana. Anu kadua aya teknologi jeung pakakas. Anu katilu mah aya tata cara hirup kumbuh di masyarakat. Anu kaopat aya pangupajiwa jeung ekonomi atawa pakasaban. Salajengna aya basa. Tah, unggal seler bangsa tangtu miboga basana sewang-sewangan. Salajengna aya elmu pangaweruh. Anu pamungkas nyaeta kapercayaan atawa agama. Kacindekana, pedaran budaya teh karangan basa lancaran nu medar ngaguar tawa ngadadarkeun hiji perkara ngeunaan kabudayaan Sunda. Tah ayeuna cobi hidep baca contoh pedaran budaya bade dina buku, bade dina modul, atanapi ditinggal dina internet.